Sok, jadi itu loba ibu-ibu. Kita acang ya angkat tuh soalnya. Ini kok ya lain masker cangcut. Gas dede ya. Aku seksi. Katincak kasusah tangkal kadu tegas gede kieu ye Gusti Agung geus tere ayaan kaduan ieu mah bener ih sudah tewa kuda ngariguk dede hadieu hadieu ngari kuda takir molor hah kucing sugan mamah teh kuda eta teh dede ya daripada nyambutan naon gitu justru mending naik tuh ketek omean sok aku tangan teh kuda deh hah kok mah babu mah cilaka mana teh sok mending caputan di jukut tuh mama keur ieu heula tere ayaan kadu engke teh bakal panen kadu tatangga pasti hayangan si Titin hayangan pasti si Pulen hayangan kadu emak pokoknya mah engke mah bakal panen ya. Euy. Kenaon? Keur nyiram kadu, tangkal kadu kami mama. Tas teh mana mana? Kadu, betul di nu kitu. Pan ieu teh tangkal kadu. Ai cek mana tangkal naon nu kieu? Da ieu mah tangkal kadu ai mama. Naon? Kucubung. Oh, kucubung gitu teh. Heh, naon. Tuh baku sia mah. Kadir. Naon aya naon? Di dia. Aya berita anyar pokona mah. Aya naon ieu? Aya naon maneh teh ieu Titin? Tadi teh abi teh ka jalan ningali si Pulen yo teh teleponan jeung kamari teh geuningan wakina. Jeung jalunu kamari. Oh, nu eta. Ieu heueuh teleuheung Titin eta teh lamun benernya narajang urang mah si Pulan geus kabeunangan. Ah sigana mah geus kabeunangan mata kitu oge. Heeh, meureunna. Heuh jeung maneh mah meuni sok nyahoan wae info teh maneh. Mana oge kudu apa? Maneh mah sok. Jadi kami ge ngiluan kepo sok cara pisan aya ieu atuh mamah mah da. Da nu ku teh nu kieu da mamah mah cik ka ditu atuh tuh nguri. Heuh da kami mah ieu di dieu di imah teh da udah balatrak keneh ieu tuh. Kumaha salaki teh? Ayeuna usahana. Minggu hareup cenah rek datang manehna teh jualan coetna payu alhamdulillah aya meureun. Aya heueuh. Ngan cenah manehna teh di ditu teh cenah cokorna katingang jempolna katingang coet. Atuh kumaha ayeuna teh diamputasi? Henteu diamputasi nya modar we meureun mah. Atuh mun modana meureun mamah kumaha? Angka ganti deui we sapakin. Dede, ya suguhan si Titin. Nyokot cai cek suguhan si Titin. Arahkeun bae atuh mamah. Banyakeun bae tuh maneh teh deukeut oge babaturan oge da kudu we disuguhan mah daeuh lalawuh nama teu boga. Tadiana mah rek ngarujak jublek jeung maneh teh. Ya jublek segala. Ditampi atuhnya. Ya Titin itu aya nu dagang cangcut. Cangcut. Kumaha atuh? Udah saya mah budak bu, udah. Mana teh udah. Kami butuh kutang. Iya. Seka dieu. Meuni hararese ieu di Aya gerowan. dagangna. Hah? Mama ngadeos naon? Abi mah ieu jualan cangcut. Oh. Cangcut.
Maksud geuning mama ieu teh. Oh, can. Geuning rupa-rupana. Sabarahaan ieu heh. Di Amerika abi ke luar negeri belanja Titin teh pararugut. Nanyakeun barang luar negeri hungkul. nanyakeun harga karena kate Amerika abong bolot. Uneh. Ieu teh sabaraha. Iya baju senang. Tuh gerak. Si Ece pulang ke mana? Iya baju senang. Iya heh. Hah? Iya sabaraha. Di Amerika kita tadi Deng ini coret. Aya Iya. sabaraha ieu. Oh, harga anak 2.500 abi teh. Murah ieu 2.500. Tak ieu. Ieu. Duit. Naon deui aya kutang? Aya teh Oh hiji-hijina deui. iya iya kutang. Ieu teh limited edition. Oh, Sok atuh mari li. Ieu teh poho deui sabaraha Sabaraha? teh. Hah? ripuh nya Titin lain ngobrol nu dagang tukang nu Sok bolot. atuh pilih ieu mah warna ungu mama mah Kan sampai hate. Capek hate heueuh kami mare kumaha atuh. Aduh, si Cipulen Mm. sok atuh mari li moal di dia. Naon aing maneh sok ngarariwud bae da ieu mah lain ngodungkuk teh lain apem, ieu mah kutang. Ieu mah nek dikutang maneh. Bere, mama bere. Nya samarukeun Titin ieu teh nya Sok budak teh mama warna naon ieu teh. lain maneh mah cicing mah nyaho bolot. Ieu teh budak teh hayangan kutang disangkana apem ku si eta Iya mah. Dede. Bere ieu we. Mata ieu ukuran budak. Oh, tak ieu halusnya ieu lah jeung sipulen nya. Di Nah, Amerika ieu cenah teh sipulen di teh luar negeri. geus loba aya nu rasper cenah. Gitu. Heeh. Jadi. Sok atuh Poho ceu-ceu. ditawaran ieu nya heeh. Ya ieu. Hah? Ieu Duit ieu sabaraha? Ieu teh sabaraha 200.000 asana mah da sasetel jeung utangna. Berarti senang. 200.000. Hah? 200.000. 200.000. Bingungnya aing ngobrol jeung nu bolot teh. Sakieu 200.000 mama. Tingkeun mah Titin kasalakina urang bebeja ulah tukang ulah cenah dagang nu kieu kitu da bolot. Ieu Oh lieur. sok atuh ngarobrol. Heeh ke jeung Ulah cari cing Apa wae. dia teh keur ngobrol neh. Aduh Gus. Tong di Aing balang-balang mana kan ieu ngecek, jauh. Ieu teh Titin jauh hampuraeun dari- urang. Heeh. Sok mah ieu atuh milih mah. Engke bilingnya. Ieu budak Tong ieu. wae dalil mah apa buat hayang eta aing mah. Dede cici gede beda pilihan jang dede ieu mah. Kerek di aku. Budak minta jajan bere duit. Ih, belaan mama wakutang. Lain hayang jajan, hayang kutang. Bingung jeung nu bolot. Dede mah talina we ka dieu tah kitu. Meni. Bejana Titinnya. Bejana mama. Jeuna Ih mah di warna bungur. Salaki engke nu anyar. ngomong naon atuh mama sing tarik. Gus. Situ tadi kieu-kieu teh ngomong naon. Bingung aing, bingung jeung nu bolot kieu. Sok, sok ya padahal. Kira ajaran tuh mama. Ingat iya we. Dua mah. Ieu we hiji. Hah? Heuh, hiji kutang hiji-hijina deui kita tadi Tanya ge. anu. Hiji. Anu kan. Hah? Hah? Nulis. Nulis. Nganjuk gitu mama ngomong. Mama Milieu nyari kukulu ngobrol jeung maneh teh. Ada abi mah anyar keneh kamari menang mawanya. Kamari teh. Sabaraha deui? Teh ka mana? Kami mah Titin nek ieu. Eta wae. Sok atuh mari li abi rek ningalikeun. Camun aya nu kapilih sok kaabikeun ke dituliskeun biasa Iya nganjuk. hiji. Oh, iya mah hiji. Titin mana nek naon? Pan geus kamari Kami mah abi ingat mah kasih menang pulen, mawa. iya nya si pulen. Heeh, teh si pulen mentawarkeun. Heeh, hayu. Ulah hiji ewang ieu sasetel. Ulah Heeh, ieu iya. kutangna Heeh, ieu sokna sasetel. sasetel. Kasih pulenkeun. Nya. Hei, Titin apa situ ya? Hai, pulen tah aya ieu ka dieu dagang ka dieu. Aya nu dagang ieu ieu. Dieu. Mane mah da aya nu selupan nu transfernya. Terda ka dieu tah aralus tu baju. Buru-buru tah jangan eta teh jumbang. Ini barang naon sih? Barang luar negeri. Saya mah gak suka barang-barang murah. Ini sombong. Saya Mani mah sudah banyak sombong uang. si eta. Nya tas di mana tuh pun? Aing juga tuh kan gaji kami. Ngomong naon si Ece pulen mah. Cicing mana mah da sorek. Tong pipilun. Heeh. Ya, si pulen loba ieuna loba ieuna. Loba naon? Loba. Nah, Mas Tah. poeng dia Loba nambah asa cedeung di dia ya. ah mana meni belagu beungar Eta sakitu ge. mata eta teh. Heuh, bejaan di
Dasar orang orkap orang kampung di kacamata Benghar sakit Kamu jangan asal ngomong. Aku mah orang kaya nih. Ya ampun, ya. Buru gara milih ngomong baik. Ini tuh. Coba pilih Aduh. sok senam. Ini mah. Pakaian gerak ajaran, Cek. Ini mending lu tukang dagang teh maksa. Ini dari aku banget. Aku seksi. Itu halusnya. Kami mah dalam meletik awak nama erek meuli pulen. Ya kutang kumaha Pak Rejab ieu. Tuh namanya mah ngarti eta mah kutang orang luar. Orang kaya teh apa putang muda kena. Iya, kami mah bakat teuing ku beunghar. Hayang iya kerja di masker. Ayo maneh sangkut rek dipake masker geus cobaan ku maneh cing. Dah Gusti nu agung budak. Pun mama. Budak kami mah da kitu Titin. Ada luar biasa hari nu sebaruga duit mah ya. Kami mah bakat teuing ku beunghar. Kami hairspray. Tuh. Hairspray ge kami mah tuh. Bakat teuing ku beunghar. Atuh maneh loba duit nginjem atuh kami. Iya mahal moal kabareuli ku si Ramai moal. Mahal. 14.000. Mahal. Pokoknya moal kabeli. Cicing didinya mah bolot. Oh, sia teh bolos. Ya. Hei. Uyuhan ting koreng. Hei. Aya nu nelpon lekel, aya nu nelpon. Kakak sih ngarewas mah hidup kami. Buru ya alus ya. Aya nu nelpon heula. Sok ayeuna ajaran. Aya nu nelpon aja. Cicing aya apa cing? Halo? Halo? Tahu serangannya? Cepulan kunaon? Tahu serangan? Di dia. Halo? Oh ya palingan dari dia. Pokok. Iya bebek. Halo. Sayang, ini aku udah transfer 20 juta. Berapa? 20 juta? Ya iya tuh bebek, aku mau di make up biar seksi. Ya itu mah terserah kamu mau dibeliin apa juga. Mau di rebonding, iya, biar lurus. Ya iya atuh, transfernya kapan? Oh, udah. Iya. Kangen banget aku kamu. Kunaon cepulan cengar-cengar. Kamu sekarang lagi ngapain? Ini ada jualan barang lokal. Aku mah nggak mau bebek ya. Ya nggak mau. Dasar biasa si Rambai sama si siapa tuh Titin. Udah dulu beb ya. Aku mau menggosip dulu ya. Sok, lanjutin. Pek naon teh telepon pisaha eta ieu. Iya ti kamu kok kami nu kamari. Oh, Masih masih kene. kene maneh. Ya masih ada sayang atuh ka urang teh. Maneh mah geus beunangnya. Beunang naon sih? Geus beunang maneh mah pokona nya geus beunangnya. Iya nya pasti geus beunangkeun urang si eta mah da geus beunang ku urang lain. Di opinya. Dopinya. Sarar moal. Teh heula. Iya nu rek meuli iya. Cenah geus ditransfer sabaraha Dopinya tadi teh? maneh. Ditransfer sabaraha ku bebek? 20 JT. Sok tak beuli ieu tah. 20 juta. Lamunnya bener 20 juta. Jeung ada rate Titin kami mah ieu. Ya kunaon mah? Sim hayo. Aduh aya tatoan. Ya sabarahannya gitu. Sabarahan. Di Amerika itu kamari barangnya orang di luar negeri. Oh, Tong sabarahan. Jadi Amerika. Heeh cicing. Didinya mah cicing kami nawarkeun ka si eta. Eta teh di Amerika 200 ribuan ceuk ieu ceuk si goblok. Udah murah tuh kieu mah. Bisi ngambek si bebek. Moal. Eta mah lain ngambek Lain ya ngambek we maneh duit. eueun teu boga duitna. Ngomong we. Sok-sokan. Tingali bilang ke si bebek. Asli, tante asli. Asli. Eta nu sabaraha karat. Tapi Eta mah nu sabaraha karat. sakarat. Modar mah. Tapi dah hayang seksi jigana akunya. Sok atuh beuli. Kan kita kan malam pertama meureun. Hayang Beli 2. Masuk jadikan eta Beli belinya ku maneh. Tanggal Kami mah 500 ribuan, kami geus hutang hiji. Si eta itu heuh. Da urang mah Maneh- geus kamari panyokot ti si ieu. Jadi tinggal nuliskeun. Da hayu we nganjuk mah atuh da meureun mayarna hese. Heeh. Loba teuing mah. urang nganyuk ieu ngara seksi. Ha ya.
tuliskeun ieu kutang hiji sok tuliskeun bisi Lanjut pokok wae. lanjuk Hah? lanjuk Mah, ai masker moal. sama lain masker cangcut mana teh geus ieu mah ih Ampun Mun pangmeuli keur atuh karunya budak. atuh da mana eta mah lain masker cangcut sok tuliskeun mana rek tuliskeun moal ieu Tah ieu tah 2. Mama mau naon wae? ieu ieu Da eueuh deui ngan hiji-hijina. ieu wae bolot aya bata teu mah. Ini karunya Ini hayang nipu. Ya Geus loba hutang mamah teh. Nya bayar heula karek nganjuk deui. balik gitu Iya engke balik salah kira dibayar. Atuh cipuleun sok pipileun mah. Mau ngomong abi mah capek. geus bereskeun we ieu cenah bereskeun pulang cenah balik bingung Sabaraha? Asupkeun deui lah. liar ngomongna oge kurang Jangan. Alah, dilangan. Oh iya pokok tah ieu pokok namanya. liar sekadikeun tukang dagang ti meuli Ieu. Kan Tang geus ambak. urang mah geus ieu Enggeus heeh eta. nya heeh nuhunnya Mending ngusir heeh mama. nuhun ieu giji Cenah balik. Emang Ieu cenah balik ya. Cenah balik kami ke keur men ngabereset gara-gara si eta ngomong mah. liar kami oge sirang sok di ditu loba ibu-ibu di ditu nya di ditu aya ibu Tak acam ya angkat tuh waalaikumsalam. lain assalamualaikum Oh, aya mangga. Aku juga balik ah. Mangga ah, cece. sok di ditu Uyuhannya eta boga hendagang kumaha mau ditipu batur. kami dia pulang meniliar kami mah kanggo sirana ngobrol jeung bebalaga Ayo mending mun ditipu narajang mun digubuk batur. Iya ayeuna lamun cek urang teh meuli sapi naon? da iya eta teh tukang dagang teh da alus geulisnya padahal mah lain kok kitu ya. Lamun coba lu teh meuli sapi naon meuli empi. da lieur kami gak nanyakeun harga ieu harga cenah ti Holland cenah lieur Ih jiga nanya bolot pisan we torek. heeh da sapada ai mana rek mana tuluy lainna Heuh kami teh teh lieur sabenerna mah ditransfer ku Kabogo. Terus? Tapi maneh teh teu puguh menentukeun hayang kawin jeung kawinna. lieur geus kieu meuli ai urang mah pitieun meuni kieu we nya ngabandung anu Lain lagi gitu, lain gitu. Urang mah bae asal manehna transferan bae bawa-bawa pamajikannya. heeh sok sieun kami oge kudu hati-hati nih meuli lalaki ulah asal jalu maneh teh baru ganjen ateu Pajarkeun teh ieu mah teh teu meuli teh era pajarkeun teh. Yayang bebe ditransfer 20 juta. Hepek ge boro-boro kosong saldo geus lieur nyapitin urang mah ngabandungan ge nya urang ngejo Tahan enggeus. urang ngarejo aya nama ieu ngabarali Iya, cuman mending udah geus balik sih tega di lieur kami mah babaturan susah teh tega. Geus bae balik kami. heeh kami melek balik geus kami melek ngejo lieur Ngaraya mamanya. sok Kitu we nya. heeh kan kitu we nya isukan papanggih deui ya dede jarok